pun ini ngorah karena timbokan wayanya ya naon skenarinya tuh. Bukan we. Oh, pugu iya aya penting bapak mah. Kumaha itu? Oh, hayung HP. Ih, keur zaman kiwari mah hese meuli HP oge ieu tonggol ning HP na pulsana na ge hese. Batur nu baru gen. Batur waroga duit meureun. Urang mah kapan sakieu keripuhna. Bapak oge ieu menang memanggih teh hari tadi solokan. Apa teh kan teu kapulsaan wungkul. Keun boga duit atunya pameulikeun bapaknya. Ih, lain teu karunya ada eueuh keur meulina. Bapak mau pedit kai kita. Kosa pangkas bisa segan mata kosa siapa itu ayo baru izin tuh Kumajang panggilkan es teh manis hangat bu. Ah, aning es tapi hangatnya kumaha tuh sinceng teh? Geus tuh naon aya. Penting mah es tapi hangat. Aya ku kituna ya budak. Yang geus kana antosannya, Cep. Entek bu, tong lami-lami. Ah, lila asa teh mau balik pak. Budak dah. Ih, ngapa mama karena budak dah? Tuh dulu, Cep, ieu tas. Cep, ieu tas ieu. Mau jadi lah Dalila. Ih, nya budak lawan gitu. Kantong kasih dicuk ah. Dulu ayah budak dulu foto gue enak kursi ngomong ke punten tenang Pamer gawe mah. dulu ayah budak pada di model kumaha kenceng Merek dipanjangan. video mah dipanjangan mah tiasa ceng paling tiasa di model kan pada di polet atau kumaha gitu. Wah, kumplit bagus sih mama. Kumplit enak campur. Itu ada budak cara kamu budak cara. Jangan lupa ya di subscribe. Water siji HP kulobaan. Itu dulu. Tenang. Mana karena si kita tuh Itu kan itu kan, Pak Binang. nang lah.
Itu aja tangkal jauh. Tanggal jauh yang kita mali muset. Yang gitu. Nya. Benten ya? Benten. Ya mana budak teh kapanggil wah? Wah, Ku aing lamun panggil budak teh di sekolah kan umpeng lega ku aing di sekolah na. kumpul kelibur dia. Kedal aing mata ku budak euy. Mun mata koleh keur mah hiji-hiji anak teh. Ka imah geus main tahap we dewe bari hejeung di manaeun kutuna mah. Duit ceker zaman kiwari mah gablek gitu teh. Aduh, tak pusing keun ayeuna geus eueuh dewe wae mangkaning can tuang can mam eta teh budak teh. Lah, jangan itu we barudak lah, sugan we nyarahkeun. Deng. Nyakeun arah kara. Dek. Oh, Jek. Manggian budak kuing si Iki. Emang ada ketun. Aduh, kudu eta budak teh waleh aing mah geun hiji-hijieuna teh geun ubar-abar wae kawas limus. Teang we geura sugan ka sawah, nya anu umpat ka dieu. Teang lah. Kebenaran ongko itu aya rombongan Tagoni. Tanyakeun lah. Susuganan wae manehna nyahoun. Hei, Kang. Hadiah sakudung. Mana karena jelema teh ngagawekeun? Hai, kalau perwi satu kas kareta. Ngagawekeun atuh anjing ditang ka dieu. Iya. Iya lah, iya. Bawa mobil pugu. Naon cenanya? Bade naroskeun Kang abdi teh. Sok tong di dia ngobrol di itu da iung di mau panas ya. Nam kapal di itu lah. Ayo tuh. Tekan tenan. Sok dina iung Pak, nyaurna di dia. Iya Kang, abdi teh bade kumaros. Kurang kali teh enjing teh acan uih ieu teh. Ciri-cirina kumaha? Rambutna teh aya pikokan sakedik beureum. Oh, serangan teh bapana. Ai kitu kumaha, Kang? Oh, jadi bapakna didinya. Aduh, Bapak Uni kan diinterogasi. So bisa ngadidik budak catur kami ke catur dua ngado diacak-acak. Apunten Kang. Apunten. Ditepreta. Di dieu apunten atuh da eta mah murang kalihna muhun istilahna teh waraheun apunten. Teh kudu bisa ngadidik budak lain kudu budak teh kudu ulah kitu teh. Ade ajarkeun budak teh sing bener. Mohon apunten atuh nya Kang nya. Mana tuh? Ajaran apa? Kumaha Kang? Panggilan bapak-bapak teh ka ditu. Tadi mau ke bali ditu. Tadi tuh. Bali ditu tuh. Yuk, yuk. Tipu dari itu rombongan Tagoni itu ya aku aing. Jauh ka ditu. Itu enggak kakirnya teh geus nipu. Woi. Aduh. Puas, puas. Hehehe